Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina channel Api Hendy Official. Masih dina mata pelajaran bahasa Sunda utamina hidup kelas 10, 11 sareng 12 SMA nya tangtosna. Sekali deh ulah hilap like, komen, sinarang subscribe channel Api Hendy Official. Dina dangat ayeuna urang sami-sami medar perkawis gaya kapamimpinan Sunda gitu ta. Nah, dina naskah Sunda kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkarsian dipedar ngeunaan gaya kapamimpinan Sunda. Eta naskah Sunda teh asli ditinggal karuhun urang sadayana nya karuhun Sunda tahun 1518 Masehi. Ditulis make aksara jeung basa Sunda kuno. Disundakeun deui kana basa ayeuna ku Aca jeung Saleh Dana Sasmita dina tahun 1881 kitu tah. Numutkeun naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkarsian harmonisna pamarentah nyaeta disebut Tritangtu di bumi. Nah, tilu panangtu di bumi, Tritangtu di bumi. Ari Tritangtu di bumi teh tilu panangtu di bumi gitu tah. Sang Prabu, Sang Rama jeung Sang Resi. Sakali deui, Sang Prabu, Sang Rama jeung Sang Resi. Nah, kumaha ari Sang Prabu, kumaha ari Sang Rama, kumaha ari Sang Resi, sumangga urang sami-sami pedar sasarengan. Tah, Sang Prabu. Sang Prabu mangrupa pamimpin roda pamarentahan atanapi lamun dina zaman kiwari nama disebutna badan eksekutifnya eksekutifna gitu tah. Pamimpin formal, birokrat, pamarentah nu nyokot kawijakan sarta sakabeh unsur trias politika. Salaku Prabu atanapi Sang Prabu kudu boga falasifah ngakurat batu. Artina boga watak kukuhnya teguh nyaeta taat tur patuh dina ngajalankeun hukum tanpa ayana rekayasa. Tah eta falasifah Sang Prabu mah gitu tah. Mudah-mudahan atuh hiji pamintennya orang Sunda yang jadi pemimpin gitu kan, yang jadi naon we lah eta mah. Nu pasti orang Sunda bakal akhirnya jadi gubernurnya ada Jawa Barat dipimpin ku orang Sunda tuh. Mudah-mudahan presiden ge insyaallah bakal aya gitunya. Tak salah saiji palasipahna Sang Prabu mah nyaeta boga watak kukuh teguh nyaeta taat tur patuh dina ngajalankeun hukum gitu kan nya tanpa ayana rekayasa. Jadi teu aya manipulasi hukum gitu kan nya. Aya memperjualbelikan hukum oge lamun ngangge bahasa kieu kitu. Nu kadua Sang Rama. Ari Sang Rama mangrupa golongan masyarakat anu dipikolot minangka wawakil rakyat nya atanapi biasana disebutna teh badan legislatif kitu nya DPR Dewan. Kaasup di jerona pamimpin keluarga jeung masyarakat. Nah, salaku Sang Rama kudu boga falasifah ngagurat lemah, boga watak nangtukeun nu kudu dipake tetincakan nyaeta ngawujudkeun kulawarga jeung masyarakat nu ayem ting trim kitu nya. Tah eta nu disebut Sang Rama. Jadi diwehana nu kahiji Sang Prabu, nu kadua Sang Rama gitu tah. Nu katilu tah nu katilu disebutna Sang Resi nya mangrupa golongan masyarakat anu pancena ngaberdayakeun hukum agama nya agamawan gitu kan nya dari gama jeung nagara tetapi yudikatif. Sang Rama dihartikeun jalma nu weruh ku elmu jembar ku pangabisa. Kudu boga falasifah ngagurat cai boga watak ningtrimkeun tina keadilan nya eta mawa masyarakat tina ngahontal kasugemaan lahir jeung batin gitu tah. Bisa jadi memang naonnya Jawa Barat ge nya naonnya sugema lahir jeung batin, sehat lahir jeung batin gitu kan ya. Bisa jadi gubernur ayeuna ge nyokotna tina
gaya kapamimpinan Sunan aya dina Sang Hyang Siksa Kanda Angkarasian utami nama palebah Sang Resi gitu. Tah dina naskah eta oge dipedar ngeunaan parigeuing anu mibanda harti bisa marentah bisa miwarang ku caritaan ku nupi kagenaheun nepi ka teu matak jaheut nu diparentahna gitu pannya pikeun bisa ngalaksanakeun parigeuing eta carana kudu ngalaksanakeun heula dasa pasanta. Naon ari dasa pasanta teh nyaeta 10 paningtrim hate saperti dihandap ieu nya ieu 10 paningtrim hate teh nya anu kahiji guna ari guna hartina jelema anu diparentah teh kudu ngartieun naon gunana tinu parentah kitu nya. Nu kadua ramahnya hartina parentah kudu ditepikeun kalawan wajar sopan jeung amis budi cara nepikeun parentah teh eta ramahnya. Nu katiluna hook hartina hookeun parentah teh karasana kudu nuduhkeun kabisa tur kapinteran anu mere parentah. Nomor kaopatna pesok hartina kapikat hatena reueus nya reueus lain bangga dina basa Sunda mah hese ieu mah reueusnya parentah kudu ditepikeun ku cara mikat hatena ngalah hate nya sabab kudu beunang hatena gitu. Nomor kalima asih ari asih mah marentah teh kudu pinuh ku rasa kanyaah gitu kan nya. Nomor kagenep karunya parentah karaseunana saperti rasanya karunya gitu nya karunya. Nomor 7 mukpruk ari mukpruk hartina kudu bisa ngalalemu nepi ka ngarasa yen digawe teh lain kapaksa gitu kan nya. Itu nomor 8 ngulas ari ngulas teh naon hartina ngajen menilai gitu kan nya tegasna kudu bisa ngasongkeun komentar ku cara nu surti tur lantip gitu. Nomor 8 nyecep hartina bisa niiskeun pikir nu diparentahkeunana sangkan genah pikirna gitu kan nyecep nyelecep gitu kan nya lain nyelecep tiris tapi nyecep pisan gitu. Nomor 10 ngalaangen hartina bisa narik simpati bawahan nana tah eta dasa pasanta teh nya 10. Nah salajengna aya watak hade nya atanapi biasana disebut pangimbuhing tuah atanapi tata krama nu hade gitu tah. Nu kahiji met hartina kudu saeutik samet anu ngandung harti teu konsumtif. Nu kadua imet nah nu hartina tegasna taliti taya nu kaliwat cermat teliti gitu nya. Nu salajengna rajin saharti jeung rajin bisa ngamangfaatkeun waktu gitu tah. Nomor kaopatna leukeun ari leukeun teh saharti jeung getol junun suhud jeung tekun gitu nya ngeureuyeuh nikreuh gitu. Anu nomor salajengna nomor kalima paka pradana bisa dihartikeun sonagara tanapi wanter. Nu kagenep mah morogol-rogol hartina boga karep bikeun maju gede sumanget henteu elehan gitu. Nomor 7 purusaningsa anu hartina mibanda jiwa pahlawan atanapi sikap nasionalisme. Nomor 8 widagda tegesna wijaksana pikiran jeung rasana bakal seimbang. Jadi antara pikiran jeung rasa teh seimbang gitu. Nomor 8 gapitan nya anu ngandeng harti nyakal prinsip jeung keyakinan kana dirina gitu. Jadi bisa nyakal prinsip tangtosna prinsip anu hade gitu. Nah lajeng nomor 10 karawalea hartina balabah atanapi dermawan gitu nya bager jeung resep nulungan gitu nya nulung kanu butuh nalang kanu susah. Nomor 11 cangcingan nya kade cangcingan lain cacingeun nya hartina boga watak cingceung tanginas gesit
Kitunya. Nomor 12 langsitan, artinya boga watak rapekan, parigel binangkit benekas loba punculna batan goreng. Nah eta. Nah anu pamungkasnya eta opat paharaman antara pinu dihulag. Jadi urang teh ulah boga sifat eta. Nu kahiji pundungan, hartina teu kaopan. Jalma nu pundungan mah moal boga sobat gitu. Nu kadua babarian, hartina gampang ka sigeng. Nu katilu humandar, nu ngandung harti ulah luhlah wae, naon-naon luhlah, teu mampu nyinghareupan masalah. Jadi hartina urang kudu bisa mampu, kudu boga kamampu nyinghareupan masalah gitu tah. Nomor 4 kukulutus gitu. Hartina beungeut yang hareup ati mungkin dihareupeun cigan we ditukangeun ngomongkeun gitu. Tah eta hal-hal anu patali sareng gaya kapamimpinan Sunda. Nah, mudah-mudahan sasireun sabeunjeureun aya mangpaatna kanggo urang sadayana gitu tah. Utamina ieu materi teh ilaharna mucunghul di kelas 12 gitu. Sekali deh ulah hilap like, comment, sinarang subscribe channel Api Hendy Official. Cag